Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber dongeng Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di payunan hapena syawang-syawangan di mana wae ayana dina dangat ayana kurang neraskeun hanca dongeng kaduyung ku babu bagian kedua. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Serta acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu namanya sumping ka ieu channel, klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing kolom deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gorobacep. Eta tiasa panginten dititenan, mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Ari nyai saha jenengan teh? Winangsih bari netep kawas nu karunyangeun. Abdi pun Rani, jawab Rani sarta curucud cipanona ngalembereh mapai pipi. Atuh jep jarampe heula teu aya nu nyarios Den Suryaman jeung Winangsih damal nangan silih pelong kawas anu silih tanya. Teu lila anjeunna nyaur kieu sasauranana. Rani, kieu Rani, akang ayeuna teh nganjrek mah di Cipanas Cianjur. Jadi ayeuna kudu neruskeun nalampahan akang ka ditu. Tadi akang teh manggihan nyai ngagoler di jalan. Numawi terus ku akang dibawa ka dieu sakadar hayang nulungan bilih kumaha onam. Tah ayeuna teteh Rani teh cager geuning atuh saur juragan dokter teu kedah dirawat di dieu Rani teh. Malah tiasa ayeuna oge dibantun deui. Kamana Rani rek balik teh? Cuk juragan Suryaman. Bari netep ka Nyi Rani anu keur ngumbar Cipanon. Juragan, abdi teh jalmi sangsara gan, teu gaduh indung bapa, malah gaduh paman oge kitu geuning. Jawab Rani bari derak-dak ngadongengkeun lalakonna ti mimiti kadatangan ku pasanap nepi ka waktu harita. Ari geus tamat ngadongengna pok Nyi Rani nyarita kieu. Tah kitu juragan, nalakon abdi teh janten upami abdi ayeuna kedah wangsul teh. Sami bae sareng asup ka tempat maung anu lapar ku mangsana. Rani bari terus nyusutan Cipanon deui nu teu waleh ngalembereh. Oh, kitu kaayaan Rani teh. Kumaha atuh lamun terus bae ngilu jeung akang? Teu kaberatan Rani? Sur juragan Suryaman bari netep kanu nyusutan Cipanon. Bukti pamadegan juragan istri kumaha? Sami sareng juragan pamegat. Rani nanya bari netep kaneng Winangsih anu damelna ngan imut. Rani, lamun Kang Suryaman nyarita kitu, tangtu bae kuring oge kitu deui. Ayeuna mah geus bae atuh ngilu nya, jawab Neng Winangsih malik nanya. Juragan, abdi sadia ngiring ka juragan. Namung abdi janji bade didamel ayeuna di juragan teh. Sanes bade ngadon ngaheurinan wungkul. Keun juragan, abdi bade satia ka juragan, etang-etang melas kasayan juragan anu parantos ngajayit katunggaraan abdi. Rani bari netep ka juragan Suryaman anu harita mesem semunu bunga sarta pok anjeunna nyarios kieu. Syukur Rani, kaparangan bae akang teh butuh ku awewe anu satia pikeun ngurus anak akang. Den Suryaman dumareuda ras ka putrana teh. Juragan teh kagungan putra? Rani nanya semunu bunga aya asuheun. Boga Rani, ngaranna teh Tini. Awewe pun anak mah jeung mata kuatir deui da teu aya nu ngurusna. Nuhun Rani, lamun Nyai ridho ngasuh anak akang teh. Sarta akang bungah pisan. Tembal juragan Suryaman dumareuda sarta terus harita kalaluar sanggeus mayar ongkos-ongkosna pameriosan mah.
Sanggeus araya di luar asup ke jero mobil di jalan teu kacatur pamirsa ka Cipanas geus tepi. Harita wanci janari atuh sadatang-datang teh ukur nginum kopi panas. Sup arasup ka kamarna ngaraso tas nyoba jauh. Kocapkeun pamirsa ti harita. Isuk-isuk dan Suryaman atos gugahnya kitu winang sih oge. Malah mah tini geus hudang dilalahun kuramana ngan Rani masih keneh ngaguher manehna mah henteu sadareun yen harita geus beurang meureun bakat ningku capek jeung awak masih nyareri. Kang Sur, geingkeun bae Rani teh. Tanya winang sih bari neuteup. Ah, keun bae heula. Karunya nu penting mah akang rek mios ayeuna. Lain tos beberes. Tinggal inditnya. Sumuhun Kang, jawab winang sih meningali mbak. Keur jongjon ngobrol kitu teh. Rrrr, suara mobil disada. Atuh gancang ku Suryaman harita keneh direret, horeng supirna geus siap arek muru ka Jakarta lantaran waktu kamari manehna geus dipesenan subuh-subuh. Kudu siap ngurus mobil rek dipake supaya ngan tinggal indit. Tini sing jongjon sakola tehnya. Sing tekun ulah galider apa rek kaluar negerinya tini lantaran apa boga penyakit anu susah diubaranana di dieu mah ridho di kantun ku apa anak king ceuk Den Suryaman bari celengok nyium embun-embunan neng tini sarta leng anjeunna ngalamun kawas aya nu dipikir. Waktu dieu Den Suryaman nyarios sareng putrana Kurani teh kadengen atra sorana nong toreng horeng Rani karek hudang sarta kabeneran pisan kamar manehna teh deket ka tempat calik Suryaman nu ngobrol sareng winang sih tiluan sareng putrana. Atuh Rani teh reuwaseun pisan gancang manehna ngorejat kaluar ti jero kamar ari breh dununganna harita aya di dinya. Juragan, hapunten abdi kapulesan gan. Ceuk Rani meninggal lengis tina bakat ningku era kakara oge harita manehna aya di dinya jol-jol kaberangan bae. Keun bae Ran, sakieu mah isuk keneh atuh. Pan sarena oge kakara reup siga namanya, jawab Den Suryaman bari imut semono atoh. Laras juragan, rupina juragan oge sami kulemna mah sareng abdi. Namung juragan mah gorejag ari abdi ngulet. Hanjakal abdi teh. Rani meningali mbak sieun teu kapake meureun hayang digawe di dinya teh. Henteu Rani, akang mah ngahaja bae subuh keneh geus hudang teh. Lantaran aya perlu anu penting nyaeta ayeuna oge rek indit ka Jakarta. Rek terus ka luar negeri make kapal udara. Kulantaran kitu ayeuna syukur bae Rani nyaring. Tadina mah rek talatah bae kawinang sih. Akang mihape ieu tah anak akang Neng Tini pek asuh sing saperti ngasuh anak Rani sorangan. Lamun geus boga anak teh mah di dieu teh aya sasaha Rani kajabat ti Tini jeung winang sih baturani teh atawa anu kudu dibaturan ku Rani ari nu ngurus ungkrah angkrih mah tuh supir akang pun Kardi. Ceuk Den Suryaman bari nunjuk ka supir anu keur ngosokan mobilna geus kitu ret ngareret ka putrana. Pok anjeunna nyarios kieu. Tini, ieu Birani anu bakal nganter-nganter ka Tini. Omatnya ulah teu nurut ka Birani teh. Lantarannya Birani anu bakal bela tumutur ka Tini teh. Sok atuh bageakeun ku Tini. Sok sasalaman geulis. Samemeh apa mios teh. Hayang ningal Tini heula sasalaman sareng Birani. Ceuk Den Suryaman bari neuteup ka putrana. Atuh putrana teh gancang nyeleundeuk ka Rani pok nyarita kieu. Bilani, ieu Tini bibi nepangkeun ka bibinya bi. Ceuk Tini bari seleundeuk ngajak sasalaman. Dedeh teuing jimat bibi. Nuhun geulis. Jawab Rani bari curucud cipanonna ngalembereh. Apa si bibi Rani teh kitu geuning tuh Pak, nah bet nangis. Tini nanya bari nunjuk ka Rani anu keur rembay cipanon sarta pok Tini neruskeun omonganana. Kunaon bibi maka nangis? Sieun ku apa bibi teh? Moal bibi apa mah bagel? Sanes sieun ku apa mena? Tini ngarasa bunga bibi teh geulis nu mawi cipanon teh ngalembereh. Dedeh teuing jimat bibi.
Omong nyirani bari karawak Neng Tini teh ditangkep sarta dicium embun-embunanana. Ningali polah narani Den Suryaman semu bungah nyakitu Winangsih oge raraina mani marahmai anjeuna percantan pisan. Yen Rani sareng putrana tangtu kana rukuna teh pasti apet lir ka indung kitu sangkaanana teh. Atuh pok anjeuna nyaur soantena dumareda. Tini daek Tini dibaturan ku Birani. Mangga apa? Tini mah hoyong obo oge sareng Birani baeknya apa? Kengeng obo sareng Birani Tini teh Pak. Jawab Tini nyaritana oge ampir-ampiran balelol. Dah manehna teh leutik keneh. Aduh duka ayu sabar aja teh pamirsa lah kinten-kinten kitu we nya sora sora murang kali mah. Aduh apunten pisan ya. Aduh tebih pisannya tina sanyana. Puguh bae kengeng mah Tini pek ayana apa rek miosnya Tini tisa miosna apa omat ulah pisah sareng Birani. Cuk Den Suryaman bari imut sanggeus kitu kakara Den Suryaman nyarios deui bari ngareret ka Rani. Rani akang mihape Tini nya sangkan salamet sarta ulah aya katolobehan sajero ngurus budak teh. Mangga juragan, jawab Rani bari ngusapan sirahna Tini. Winangsih akang permios doakeun nya. Den Suryaman bari netep ka Winangsih. Doakeun Kang, mudah-mudahan sing enggal damang, jawab Winangsih cipanonna ngagarendang. Sanggeus sarilih doakeun leos Den Suryaman mios memeh sup ka jero mobil ngagupaikeun leungeun heula. Atuh gancang ku tiluan dibales digarupayan dibarengan ku Cipanon itu ieu ngalembereh teu lila mobil teh maju las deui henteu ka tembong. Barang mobil geus teu tembong gabrug. Neng Tini ngarontok ka Winangsih nuker netep sarta montel bari cerik ingetan kanu mios. Atuh Winangsih ngalimba Neng Tini teh diusapan semu anu deudeuh pisan. Dedeh teuing Tini keun ulah nangis anak king. Winangsih dumareda bari ngusapan ka Tini anu harita keur nyusup kana awakna. Antun teu matak heran mata kuatir anu ningali Neng Tini harita nginghak kawas nu ingat ka bapa. Sarta terus cengkat deui. Pok Tini ngajawab kieu matak dedengeun pisan. Bibi, ari apa bade sumping deui ka dieu Bibi cenah. Bade Tini tangtos sumping deui menak, jawab Rani nembalan samarukna ka manehna. Tuh cek Rani oge tangtos bakal sumping apa teh Tini nyahonya Birani mah. Winangsih bari nyusutan Cipanon. Ari Winangsih terang apa bakal sumping deui ti saha? Tanya Tini bari nyusutan Cipanon. Terang anak king, bibi oge terang tangtos upami aya hidap tos damang deui tangtos enggal sumping ka dieu. Doakeun bae atuhnya, jawab Winangsih bari ngaharuk semunu sedih. Juragan, dupi juragan teh ibuna Neng Tini? Tanya Rani bari olohok lantaran bieu kadenge ku manehna Tini teh nyebutna bibi. Neng Winangsih bari ngantelkeun curugna kana bibir geus kitu kakara nyarios kieu. Rani, kuring bibina Tini atawa adina juragan Suryaman? Atuh ngadenge kitu teh Rani tepi ka olohok sajongjongan mah teu nembal sabab geus salah sangka. Bibi, kamana atuh ibu teh Bibi? Tini hoyong tepang. Tanya Tini bari netep ka Winangsih atuh segeruk Neng Winangsih cerik tina bakat ningku sedih. Tini, oh Tini, jawab Neng Winangsih teu nembalan terus terang kawasieun kumaha onam. Kunaon ibu teh Bibi? Atos maot ibu teh? Nah maot ibu teh bete cara batur Bibi? Tanya Tini capetang nakara. Tibatan ngajawab mah kalah segeruk Neng Winangsih harita teh nyegruk cerik tina bakat ning kuatir ngadenge pananya budak anu norostos capetang sarta nananyakeun indung.
Atuh Neng Winangsih bingung da puguh dirahasiakeun malah Rani ge olohok manehna manihan deul. Pedah tadi ngomong kitu lantaran teu nyahoan atuh pok Rani teh ngomong alilipur ka Neng Tini. Tini atos gelis ulah nangis. Eta lebar ku Cisoca. Anggur hayu sareng bibi urang amengan ka kebon. Urang ningali kukupu anu keur nyeusepan kembang. Sanaos kukupu alit tapi hibarna mah kuat. Serta sanajan sorangan kukupu mah tara nangis. Lamun Tini hoyong terang kana asal rasiahna. Pangna kukupu bisa hibar. Ke ku bibi rek diterangkeun. Asal Tini bae repeh. Ulah nangis ulah sedih. Margi lamun Tini sedih, bibi oge tangtos sedih. Karsa Tini urang ka kebon sareng bibi ceuk nyirani bari gap nyekelan tak-takna Tini. Mangga bibi, jawab Tini bari mesem. Dedeh teuing anak king, hayu gelis. Rani bari gap mangku Tini terus dibawa ka kebon kembang samemeh indit ngareret heula ka Neng Winangsih anu imut bari rembai ku Cipanon. Harita teh poe Minggu katurug-turug halodo. Hawa karasana panas da puguh geus tengah poe. Di salah sahiji gedong anu henteu wudus si gedong aya pamagat keur nyangheuy calik dina kursi malas siga bingung keur ngalamun. Bari maca hiji surat kawas nu teu bosen-bosen sanggeus rila terus cengkat ngagentraan ka putrana. Barnas cenah bari ngalieu ka tukang. Atuh breh katingali putra anjeunna nyamperkeun sarta gek putrana calik gedengeun anjeunna. Aya naon apa? Jawab Den Barnas sanggeus anjeunna calik. Anas, ieu aya surat ti ramana Neng Sumarni. Tadina mah moal libikeun ku apa teh. Tapi ari dipikir-pikir mah salah lamun kitu teh. Geura baca bae kadinya. Ceuk Juragan Sumanang. Ramana cep Barnas bari ngasongkeun hiji surat atuh gancang ku Den Barnas eta surat ditampanan terus dibuka serta dibaca. Anu eusina teh kieu. Katur jeung Raka Raden Sumanang di Jakarta. Kalayan salam hormat. Satampina ieu serat mugi jeung Raka janten uninga. Sarehna rai aya maksad nguningakeun hasil babadan tenan urang kapungkur teh anu tujuan urang hoyong ngarangkepkeun tuang putra Den Barnas kapun anak Neng Sumarni. Namun rai ngaraosan jakal wireh pun anak teu nampi kana pamandangan kolot. Hartos nama nolak bae margi tos aya pakai tineng sareng pemuda anu sanes panginten mung rai anu teu terang. Tah kumargi kitu mugi jeung Raka ulah kirang-kirang nya ngahapunten sarta tidangat ieu kapayun cita-cita urang teh batalkeun bae keun sugan jeung sugan sanaos urang teh janten besan oge. Ari sasaderekan mah sing lambat lambut sarta sing terus tumeurus. Sakitu pihatur tirai mugi jeung Raka ulah kirang-kirang nya ngahapunten. Salam hormat tirai pun sumali. Barang tamat maca surat Den Barnas ngahulang bae tina bakat ningku heran manehna teu nyahoan yen geus diadu-adu malah mah acan nyahoan. Ari sumali teh saha malah manehna can nyaho kana rupa Neng Sumarni anu geus wani nampi ka jalma anu teu nanaon. Atuh gancang eta surat ku Den Barnas ditilepkeun song diasongkeun ka ramana. Kaharti ku hidep eusina eta surat teh Anas, ceuk Juragan Sumanang bari narima eta surat. Kantenan kahartos mah Pak, jawab Den Barnas ngajawabna teu kebat. Kumaha pandangan hidap kana eusina eta surat? Abdi teu tiasa masihan pamandangan apa komo deui sareng ngujina mah. Kahiji abdi teu terang ngawitanana, kadua abdi teu acan terang dirupina Neng Sumarni. Malah karamana oge teu acan kenal saha anjeunna teh apa. Jawab Den Barnas bari netep karamana. Anas, Juragan Sumanang teh hiji usahawan anu kacida dikenalna di Jakarta, Bandung, jeung Surabaya, malah di kota-kota luareun Pulau Jawa oge. Ka anjeunna mah tos moal aya nu birek.
hiji pengusaha anu bisa dipercaya jeung bisa dipuntangan ku pengusaha-pengusaha anu sahandapun anjeunna. Anjeunna teh kapungkur mah sobat apa ngan sanggeus anjeunna maju usahana serta teu aya waktu anu panjang pikeun campur jeung apa, akhirna jadi jauh. Malah anu dicita-cita ku apa hayang boga mantu kaneng Sumarni oge jadi gagal geuning. Ku kitu teh mah pantes da aya kasebutna ayeuna mah lir ibarat piit ngendek-ngendek pasir moal ugat-ugat acan. Jawab Brahmana dan Barnas bari ngahulang. Oh, kitu apa? Ari bumi anjeunna aya di mana? Nganjedak mah di Bandung, namung da usahawan kitu. Anjeunna mah ngancelang bae, tara tetep malah di mana-mana oge kagungan panginepan, kagungan paniisan. Saurna mah anu pangenggalna teh ngadamel paniisan di Cipanas. Da teu kitu anu bentang terang mah teu cara urang. Pak, upami kawidian mah abdi teh bade aya usul sakedik, kitu oge upami apa teu kaabotan. Usul naon Anas? Jawab Brahmana bari melong kawas nu hayang nyaho. Abdi dicarek gaduh bojo ku apa teh, padahal abdi hoyong gara-gara enggal gaduh bojo. Margi hawatos ka apa janten teu aya nu ngurus geuning da puguh pun biang atos teu aya. Tah ku margi eta abdi bade milari ngincer-ngincer pibojoeun sugan aya nu cocok kana hate sarta saluyu bisa campur sareng urang, ceuk Den Barnas nyariosna liren heula. Nya kitu Anas, pangbareto dicare ku apa teh lain naon-naon ngan apa hayang nepungkeun Anas kaneng Sumarni. Ari ayeuna mah geus gagal tujuan apa teh, pek bae rek neangan pipa majikaneun mah Anas ngan kudu asak-asak nya milih bisi kaduhung akhirna. Hese neangan pipa majikaneun teh kumaha anu dimaksud ku Anas? Abdi hoyong pre Pak, 3 sasih mah moal ngiring ngurus perusahaan. Abdi bade ngalalana duka ka mana ngan anu terang tangtos nganggo artos kagungan apa panginten. Tah eta usul abdi teh Pak, jawab Den Barnas bari neuteup. Jung bae Anas keun anu ngurus perusahaan mah ku apa oge katanagaan rek iraha indi teh. Tanya Ramana bari neuteup. Bade ayeuna bae apa margi tita tadi abdi ngarencanakeunana teh. Mung abdi bade nyuhunkeun artos bae ayeuna mah kanggo bakal 3 sasiheun. Pek didoakeun ku apa Anas sing hasil anu dimaksud, jawab Brahmana bari terus ngabantun artos. Malah anu sapalih mah ku cek anu kedah dibantun di Bogor sareng di Bandung ngahaja dipasihkeun kitu teh ngarah aman jeung salamat. Sanggeus Den Barnas tarapti terus anjeunna teh mios ari nu dijugjugna hayang ka Cipanas heula. Atuh teu matak heran ti Jakarta ka Cipanas tumpak mobil mah sakedeung barang anjeunna tos sumping. Teras milarian tempat kanggo nginep di Cipanas sawengi 2 wengi mah malah harita tos kengeng atuh terus ngaso heula. Harita geus pasosore Den Barnas teh jalan-jalan bari ngahulang ngalamun mikir-mikir pilampaheun kamana kudu ngajugjug manehna hayang hiburan miceun hate anu sarundag. Lain bingung hayang kawin eta mah alasan bungkul, tapi anu sanyana mah hayang boga batur hirup nu bisa ngagumbirakeun. Keur jongjon anjeunna lempang bari ningal pamandangan anu sakitu waasna da puguh daerah eta pinuh kalingkung ku gunung. Atuh matak narik kana hate kaduyung ku sari gunung meuni hejo semu empuk ibarat alkatib bae ngamparna satungtung deuleu. Atuh anjeunna ngalamun ngan harita teh kaganggu ku sora nu jurat jerit. Tini ulah kadinya, ulah geulis bager, ceuk hiji sora di tempat tuhureun jalan. Gebeg Den Barnas ngagebeg ngadenge eta sora teh gancang anjeunna ngareret tangah ningali ka luhur. Ari breh teh aya budak keur ngudag-ngudag ku kupu mapai sisi-sisi gawir. Atuh Den Barnas ruwaseun gancang anjeunna ge lumpat mapai sisi eta gawir. Bari tangah ningal budak nu lumpat di sisi gawir ampir-ampiran rek ragrag.
Kosewad kurawil eta budak teh ti Soledad atuh gero manehna ngagero surana teh tarik pisan. Bibi cenah koleang eta budak ragrag ka jalan gero di luhur kadenge nu ngagorowok. Tini ceuk Rani bari lompat teh manehna cerik lantaran asuhanana harita ragrag ti luhur sok sieun kumaha onam arek diburu ka jalan. Alusna waktu harita Den Barnas anu dihanap apasieun kanu ragrag gancang waktu tini ragrag ku anjeunna teh disanggap atuh nu ragrag salamet. Celek harita diecageun tapi tini cerik bae kawas nu bang baungeun ngading diut mata kuatir. Tini ceuk Rani bari gabrug ngalontok budak bari cerik ngading diut tina bakat mingkurewas kanu nulungan mah poho. Bibi tini labuh bibi ceuk tini bari ngarenghik siga nu ogo. Naon anu nyerina geulis? Mana anu nyeri teh? Mana? Rani nanya mani ditatap diusap tina bakat mingku deudeuh watir ka asuhanana. Rupina nangis teh baluas da kasanggap ku engkang ceuk Den Barnas mengjawabkeun anu cerik. Gebeg nyirani ngagebeg ngupingkeun eta kecap teh soan tenang ngagalindang matak dadengeun pisan atuh ret Rani ngareret prok panona mani bentrok lantaran ti tadi oge nu ngusapan budak teh ku Den Barnas ngan ditetep lantaran rupana geulis lain geulis kaulinan. Nuhun juragan abdi asa ditumbu umur. Jawab Rani bari netep kanu ngajanteng eukeur imut ngagelenyu sarta socana teh seukeut nancep kana hate Rani tepi ka samar koleseh. Sawangsulna nemung tiasa upami engkang hoyong terang katuang putra ceuk Den Barnas bari mesem. Mangga jawab Rani bari terus nyarita deui. Kumaha ieu teh kawitna? Murang kalih dugi ka geubis teh. Kieu juragan tadina serang abdi nuju amengan teras anjeunna katawis ngungudag ku kupu kapalire ku abdi anjeunna tos newer pisan dina gawir atuh abdi teu reuwas teras ku abdi disawuran teh. Ceuk Rani harita ngajawab pananya Barnas. Aduh ieu teh aya dua lambar pamirsa ya anu kakantunkeun kinten-kinten pangintenya urang disimpulkeun we ku urang Barnas teh panginten tos pamprok sareng Neng Rani teh nya nulungan nyaeta nyitini teh anu murag nuju ngungudag ku kupu kitu tah kinten-kinten mah pamiarsanya keun lah wios moal kot ngirangan paintenya kana isi ieu dongengna. Sanggeusna diterangkeun kitu ka Den Barnas harita keneh aturani pamitan ka Den Barnas rek mawa deui budak ka bumina. Barang geus jog ka bumina harita kasampak kaya Winangsih di dinya atuh harita Rani manehna langsung sasado ka Winangsih alias bibina Neng Tini. Keun bae Rani da teu nanaon budakna oge anggur mah jung ka ditu bawa ka kamarna. Ameh reureuhkeun tina kareuwasna. Ayu di ayu urang ka kamar hayu ceuk Tini bari ngabebedol ka Rani nu harita keur nginghak. Rani jung gara turut ka hayangna Tini teh keun da ece mah teu nanaon ceuk Winangsih bari mesem. Nuhun juragan jawab Rani bari terus nungtun Tini dibawa ka kamarna. Ari geus di jero kamar kakara Rani teh diuk bari netep larai Tini anu sakitu geulisna. Cacakan budak keneh mah komo engke mun geus gede. Bibi kunaon ningal bae ka Tini? Bibi mah beuki ningali tadi ku Tini katingal melong bae ka anu mangku ka Tini ari ku itu direret buru-buru malik. Si bibi mah kitu ceuk Tini bari seuri teh nunjuk. Oh Tini jimat bibi deudeuh teuing geulis jawab Rani bari gabrug ngarangkul sarta nyiuman ka Tini. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.